aya PR ti guru sakola pasti imah hese das lagi guru nage sok meren sulit. Tah buka lah. Apa yang dimaksud dengan juhud? Tah asa kakarang ngadenge soal nu kitu teh. Tah sanya nu apaleun? Sanya. Oh, kuing teh boga sahabat deket pisan. Itu Ajen Jen. Pasti apaleun? Ah, ka Ajen Jen ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok lebat. Aya naon dan? Ya aya PR abi teh. Oh, aya PR. Nya tuh sok lah cari keula. Iya abi teh aya soal ti guru yen hese abi kakak ngadenge soal teh ya, apa yang dimaksud dengan juhud? Oh, juhud dan sugan teh naon? Sugan teh idan teh tos terang. Tak naos oge tutan apal atuh gen nama tak naos ge. Nya atuh dan ayeuna mah gerak ngalacai heg eusian kana bak yug sing pinuh. Nah kali ditanya sancaya PR kumaha? Yug we heula eusian ku idan. Oh nyatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Aing mah kita pangabejanteun PR kakak teh ya geus yang cai. Duh anjing bakal ya rungsi. Beres oge. Oh itu ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha dan atos acan ngeusian cai teh? Nya atos atuh A. Capek teu? Ya capek atuh A. Ri ayeuna tos ibak acan. Hehehe acan. Jog ibak heula idana. Nya atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya wae ieu dah. Duh aing mah capek belah. Hai. A few moments later. Sedih. Tadi kita bisa cai, biar kita mandi, akhirnya kita nandei ya, ira beresnya tekan PR nah jangan teh. Jeng. Assalamualaikum. Salam sok cali keula. Atos acan ibak teh. Tos. Diseepkeun teu caina? Nyante atuh mah nyieun dari AA. Nu kitu juhud teh dan pilariannya harta sing seueur pilarian tapi dianggena saperluna anu sasesana kanggo dimanfaatkeun
pikeun batur. Oh gitu anu nama juhud teh Jen. Nyantos satu abi bade ngisan HP anak. Ya juga tuh. Assalamualaikum. Oke, hatur nuhun kanu parantos ngeklik video ieu komo nepikeun ka parat mahnya. Pokona mah tong hilap subrekna gitu karena bakal aya video-video anu lain deui anu lucu mah atau anu aya hikmahna gitulah. Pokona mah tong hilap subscribe, like na, share na, jeung komenanya di handap. Pokoknya mau komen di handap nya komen. Oke, hatur nuhun. Salam Sunda di Awi Pari Tasikmalaya. Oke, nuhun.